hujan letik ya cik aing ya Allah mengakeon dia tumari mama tumari ma meureun kuring jeung anjeun saya nah ibu di tangan dompio beli ngagarewa abi luka tilu datanglah setan da bujur nakuateun lumpat kana tuun ece puntennya da kieu mamang geus sholat papan ku haji cici punten aya dina rotinan kieu masuk tengkol ke hiji-hijina keur diuk kalima kena teh kieu ku haji ngesan bubar ngadonga geus dibaragi pincuk naik baralik ka kieu saya diuk nangtungan teh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saat dikawitan yang dipilihkan soal yang tidak anu kedah dilepatkan mah Bu Haji Cici ngedit uing dihijikeun jeung kuda alhamdulillah al-awwal qoblal kullil awal wal akhir ba'da kullil akhir wal awal wal akhir wal zahir wal batin ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi sayyun fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim Bismillahilladzi la ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la madnuba la maqsuda illallah Bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wajir min ahli ya badawi alim ya badawi alim ya badawi alim
Wa qala Allah ta'ala fi ayatil karim a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wa mana wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama buistu li utamima makarimal akhlaq. Wa qala aidan innama buistu li utamima masalihal amal. Wa qala al ulama Syekh Tajuddin As-Subki fi Jam'ul Jawami asukul mun'imi wajibun bisar'i. Alhamdulillah, Hadratul Kiram wal Muhtaram, para kesepuhan, sesepuh rupi kesepuh, mobil khusus dengan sepuhan ieu patempatan kersa kesepuhan Kang Haji asatid wal asatidah, ulama hukama juama hujaj wal hujajah, sami-sami rawuh hadir hempak marbayak sang ngentep deng-deng papak sarua dina ieu patempatan ku jisim kuring teu tiasa dibincing hiji-hiji diulang saurang-saurang. Mudah-mudahan tegerangan dasar umat jisim kuring, mudah-mudahan marantenanana sing aya dina kamuliaan muga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal urang doakeun guru-guru urang sadayana sing paranjang yuswa, sing sehat, sing barokah, sing loba duit. Ya Rabbal. Oke, wabil khusus deui nu jisim kuring DP hormat sepuh jisim kuring Bu Haji Cici. Alhamdulillah syariat mantena hakikat Allah Subhanahu wa taala ngalengkahkeun jisim kuring ka ieu patempatan seja silaturahmi ka ece ibu sepuh sadayana. Mudah-mudahan Bu Haji Cici sing panjang yuswa, sing barokah, sing seueur elmuna, seueur rizkina, loba duitna, handal dompetna. Ya Rabbal. Oke, wabil khusus nu jisim kuring DP hormat grup geng ngopi. Aduh, gabungan mak-mak nenek-nenek. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia geng ngopi sing langkung-langkung barokah. Oke, wabil khusus deui nu jisim kuring DP hormat Bapak Operator Sound System. Alhamdulillah Bapak Operator Sound System mudah-mudahan sing panjang yuswa. Sebab Operator Sound System mah cenah euceul tara kasebut nya. Pagawean teh ikhlas we bari nyumput oge. Nah, silih sindir si moal silokana tokang sound system sok nyumput lamun keur acara. Ditunana teh tukangeun panggung. Nya nyumput di mana wae sosis sama sabab hiji ciri ikhlas mah teu katingali. Matak pagawean paling ikhlas teh saha? Matak doakeun ke operator sound system sing panjang yuswa, sing sehat, sing barokah, sing loba duit. Sabab cenah geunan operator sound system mah datang pangeulana balik pang paneurina. Bari rokok besok paneuri. Kang atas rokona? Atos, kopi atos, sarua. Bu Haji hoyong kopi. Cilaka lamun teu disuhan kopi ieu mikna moal bener cenah. Mata doakeun Bapak Operator Sound System sing panjang yuswa. Ibu bapak sadayana nu sami-sami rawuh hadir dina ieu patempatan nempak marbayaksa, mudah-mudahan ibu bapak sing panjang yuswa, sing sehat, sing barokah, sing loba duitna. Ya Rabbal. Sebab dina ieu mah cenah kinan loba keneh pangajian mah loba keneh awe. Bapak-bapak mah saeutik leres ngaler ngidung ngulon wetan ditinggali teh loba awe. Alhamdulillah. Sabab nu jadi fitnah ge sok loba setak senor, sok haok polotot, sok ruang riung ngomongkeun batur.
sok nganjuk para beda kasalaki di neraka oke. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan ibu sepuh sadayana kolot-kolot isim kuring sing paranjang yuswa. Sadai cek. Panitia nunggu isim kuring DP hormat oke panitia cenah nunggus ngayakeun ieu acara mudah-mudahan ngorbankeun tanagana emutanana harta bandana mudah-mudahan sing panjang yuswa. Sing barokah. Da kieu teh diaya-ayakeun cek. Tinggi kembung saha tanggal ca usaha ieu dibulahan. Sagala diayakeun. Matak mah sepuh sadayana mudah-mudahan urang sadayana dina ieu saha sing diayakeun rahmat Allah jeung magfirah Allah tur syafaat Kangjeng Rasulullah. Hadirkeun ruh urang dina ieu saha ece sabab urang teh keur muji ka baginda Rasul hayang ka aku umat Kangjeng Nabi urang hayang ka aku umat Kangjeng Nabi urang hadirkeun ruh Kangjeng Nabi dina hate urang ulah loba ngom da keur ngaji mah komo ibu-ibu mah loba hidayah hidayah. Padahal alhamdulillah orang jauh-jauh di Jogjuk anggang-anggang detean karena ya patah-patah sedang dicuruk ilmu panamu ngalapang bisa alhamdulillah pan urang madina ya patah-patah najan kering ngaji oke bisa sasarangan alhamdulillah. Langkung tipayun ampun para lunartus gunung peleas nartas alas ingkis pisik nempraglung kawingna sukrining puji menjadi pamatri ati eta tetap kawan Allah Rabbul Ijati puja menjadi panggias rasa eta tetap kawan Allah Azza wa Jalla tela rasa syukur urang sangkakeun kadat Allah Rabbul Ghafur wirahing nitis wancin mustarik kamangsa nulukina takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disingler urang sadayana teh sering kumpul patepung lawung pabrok nyongok bengkung ngeuring bongkok ngaronyok geungkeung ngeuleut ngebandaleut ngemat-ngemat cetang pindang jauh-jauh di Jogjuk anggang-anggang di teang kaya patempatan sejajuk curug ilmu panamu ngalapang bisa mudah-mudahan sing jadikeun wasilah sabab ya cek celengan amal soleh urang sadayana. Dalin ternyata sing sarua itu daim di mana aya dalam mah kudu aya alomkan abi dalang aja alom siap kudu akur cek lamun kuring ngagitak ngageo aja ge kudu ngageo ngomongna mudah-mudahan urang sadayana di rahmat Allah Subhanahu wa taala urang sadayana najan gelis ge make krim siang make sunscreen da bisi ka poe ku panon poe anger buah haji cicih beureum nama heuras mata awewe mah penipuan loba nipu beungeutna gelis dibuka ku salaki nama orai welang apa sih alhamdulillah
Alhamdulillah. Salawat wa salam na kulujunan kajunjunan orang sadaya pemugia tetap dikucurkan dikocorkan dikacerkan kepada dalam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka sahabatna ka para tabiina ka para duriyah-duriyahna ka tutau orang sadayana salaku mata dugi ka yaumil kiamah kenging safaat mantena. Alhamdulillah. Panas aja? Panas. Hareudang? Sami mudah-mudahan hareudang na ieu sing ngajadikeun kiparat kana dosa urang. Mata pantes mah keur ngaji mah cenah loba nu tararukul. Sabab Allah geus ngajaminkeun di mana jalma nu keur ngararaji euceul di dinya malaikat yunjanu min unuki dicabutan dosa-dosana dina punuk-punukna mata pantes lamun keur ngaji teh kararieu. Pakating berat punuhna. Janji Allah di mana orang dina pengajian sok loba cenah dicabutan dosa-dosana ku ribuan malaikat. Bahkan dina sahnu ayeuna ieu malaikat keur ngadaguan urang di luhur aja ningali jamaah dina ieu patempatan anu alhamdulillah ngabelaan panas ngabelaan hareudang cenah geuna mah suku sadayana yunjanu min unuki dicabut dosa perdosaanana ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mata pantas tong aneh lamun keur pangajian ningali nu dijurukeun kana. Eta teh hiji ciri loba do berat dosa. Begitu mah suku sadanya. Alhamdulillah urang sadayana sok kanaos-panaos dina ieu saah kitu matek ninggal baliho. Ieu baliho ceuk. Nah, bu haji cici disingkuring mah kikewan teh bunga teh bunga. Nah, bunga teh bunga dipake baliho akal ka ngajengan ka haji. Disebut bungana abi tampil katingali jeung kuda-kudana. Bunga heuseul ditingalikeun ceun gambar abi di dinya. Nu teu bungahna ka haji punten beres muludan dipake tutup kandang hayam. Kumaha? Oh, moal ustaz pake tutup kandang hayam paling muludan hareup dipake diuk. Rumah tak? Erek bunga, jeung teu bunga hiji mak aya baliho ngaran ieu foto gede euceul isuk teh dipake tutup kandang hayam. Alhamdulillah. Kayak gitu masih dosa daya aja kurang. Oh, akan baik-baik manfaatin ya. Isu pakai dampal bujur kecil. Alhamdulillah. Ya kemana we ngaji mah tengah poe kitu nya. Pabelin teh jeung lieur. Jeung lieur jeung panas poe kemana we ngaji mah nu penting bisa sedekah. Bisa sedekah kecuali seuri. Boleh seserian tuluy mah malin ibadah enggak sih kan gelo. Kayak gitu. Keun bae balik ngaji urang ki. Begitu kan. Urang hadirkeun bro urang dina ieu saha ceuk. Ngajina ulah lila. Dikajam. Hah? Heuh. Asar manten nyahaja Pak.
Jadi ngajina ulah lila singkat padat manfaat mapat marifat balik awam amal ibadah. Nah Ustaz, man butuh amplop butuh lagi ibadah. Hah? Kayak lagi we. Kurang jujur-jujuran. Kurang jujur-jujuran. Mata nepi ka ayeuna di tanggal 1 mulut nepi ka ayeuna tanggal 52 mulut. Saya nanti 52 mulut aja sini mulut. Sini mulut tanggal ke 25 jadi 55 mulut ya. Kuringnya saya wajar kira itu tebut tuh amplop itu sih. Kemudian ke saya nanti dia terekan agrek. Terus karek nangan do. Ulah tarik-tarik ting nyebut duit na era ku Haji Cici. Dan tadi ge geus ngarewos. Buat Cici ge sing rido sing kitu. Jadi teh mikir deui. Kalian kuna naon aja dah kisim kuring sieun lain ngomongkeun duit punten-punten maampun paraluna geus gunung pelas kartas kelas ingkis bisin nembragung kawidan. Nah aja sebut sadayana cek dina kitab tafsir Al-Qurtubi nyangamkeun di mana cenah aya hiji perkara akhirat itu keureukeun kana kahirupan dunyana kana dunyana maka eta perkara teh eta jalma teh dicawiskeun kana neraka welna Allah. Di mana perkara akhirat dijual belikeun ku dunyana maka eta teh dicawiskeun kana neraka welna. Eta lamun aya ustad anu ngaduitkeun eta teh ustad ge. Ustad ge. Tos tarik ustad ge. Ustad ge. Ngan anu leuwih gelo ngulem teu mere duit. Nah, mesti dimitian jadi tadi lupa. Geus balik deui ceuk. Hah? Heuh, ieu we ieu. Ieu ceuk. Teu ngaji ka dieu. Hayang muludan, berarti bawa balik ka imah teh eusi mulu. Ustad ge sarua butuh naonna? Alhamdulillah. Yuk, cek kurang gantilah topik kurang salawatan lah siap. Cinta ka kanjeng Nabi cinta. Hadirkeun mahabbahkeun cinta urang ka bagina Nabi hadirkeun ruh urang dina jroning shalawat urang minta ka bagina Nabi bahkan kalau hiji Gusti tepatkeun naogeun. Hiji tepangkeun abdi ceng Kangjeng Nabi, nu kadua Gusti angkan abdi umat Kangjeng Nabi, nomor katiluna Gusti paparinan abdi sapat Kangjeng Nabi. Ya Robbal sabab anu baris nyaksian ka diri urang teh saha? Kangjeng pertama makhluk nu diciptakeun ku Allah ka alam dunya teh nyatana Nabi pertama nu tercipta di alam muka bumi ini adalah Nabi Muhammad. Nurna Kangjeng Nabi mata kade ulah kabobodo teh nyo kasabaran rasa secara syariat Nabi Adam tapi secara hakikat saha. Nah aya penjelasanana aya dina hadis qudsi laulaka lama khalaqtul aflaq. Moal tercipta di muka bumi ieu alam dunya bahkan urang sadayana lamun teu aya saha? Kangjeng. Yuk urang shalawat mudah-mudahan urang sing kenging sapaat Kangjeng Nabi. Aja wiosnya tuturkeun we. Ieu teh senada antawis abi sareng ibu-ibu majelis. Nah senada Ustad senandung nada dadakan. Pada bohongan tadi ngopi disingkat yang ini luar disingkat. Senada. Ahmad Habibi Habibi salam Habibi Allah malaikat Habibi Ahmad
Mudah-mudahan majelis anu diketuai dipimpin ku Ibu Haji Cici, mudah-mudahan sing langkung barokah. Amin. Ya Robbal Alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngayakeun muludan teh euceuk pikeun ngahijikeun babarengan urang sadayana ngeling-ngeling ka Kangjeng Nabi beh dituna ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Matak mak sepuh sadayana ta ieu muludan teh andalkeun urang. Nah Ustaz bet kudu ngandalkeun muludan, matak sing soson-soson lamun aya muludan teh euceuk sing getol, lamun aya nu menta sumbangan sing getol. Nah Ustaz kudu diandalkeun ieu muludan sabab ngajadikeun hiji ciri muludan nu jadi andalan urang mah Ustaz manya muludan pan boga salat ece era naon cenah erek ngandalkeun muludan sementara salat ngadarkeun salat sementara salat nage belampet harares erek ngandalkeun sodako sementara sodako nage engkewe lamun geus boga erek ngandalkeun hadai gawe kanu jadi indung bapak geus pupung geus kolot mah boga anak poho ka indung bapak. Betul. Erek diandalkeun salat nage Ustaz pancenakeun urang hayang menang barokah Allah Subhanahu wa taala. Euceuk unggal salat jeung klik jeung kedang subuh lor asar magrib isya subuhna dipigawe asarna dipigawe tahajud dipigawe duha dipigawe hajat dipigawe tobat dipigawe tasbih dipigawe rek diandalkeun
lain nah hari mah haji bet sewot keun bae adana lamun ieu geus ada berarti maneh tah turun ka uing kita turun cek iya sadar jempeh lah nah Ustaz aya adan jempeh lah kurang niatan ngajam kurang ngajam netepang asar dina waktos tak gitu aja kurang kekerenya mah kurang niatan mas sepuh sadayana nah cenagenan urang teh lain ngandalkeun naon ceuk kudu ngandalkeun salat pangusat salat mah teh sok subuh lor asar magrib isya tahajud duha jeung sagala rupana sajabana ngandalkeun eta ceuk era da urang mah teu boga ka era teu boga duit teu boga ka era urang mah cenagenan eueuh kae ai minta ka Allah warjukni Gusti rizkian abdi ya Allah Gusti soleh-solehakeun urang kali abdi ya Allah ya Allah salaki abdi eueuh gawe paparinan jalan pikeun ka sabi ya Allah minta mau unggal poe tapi digeroan ku Allah harare leres ceuk yeay naon cenah rek ngandalkeun salat ta ieu andalkeun mah urang muji ka baginda Rasul aya dina mulut dan matak datang muludan teh sing soson nah iya muludan di kieu baheula keur zaman Nabi henteu Kangjeng Nabi mah unggal poe muludanana geulian satahun sakali Kangjeng Nabi rengse netepan aya sahabat dongkap ya Rasulullah akhirni an nafsika sok bejakeun ka kula kelahiran anjeun tentang diri anjeun ya Rasulullah Kangjeng Nabi mah tiap geus netepan muludanna ge urang mah satahun sakali bari poho ya Allah naon cenah yeay ngandalkeun nu satahun sakali ge aya nu datang ka imam mawa maaf gancang-gancang ditutup yeay ngaku we cenah geuna urang teh umat Kangjeng Nabi ari hayang diaku umat Kangjeng Nabi cenah geuna aya pas muludan urang sadayana harares mana atuh akhlak Kangjeng Nabi da uramun urang nyokot hikmahna tina Kangjeng Nabi ngayakeun naon muludan teh lain ku Kangjeng Nabi diayakeunana ku Syekh Imam Sirri As-Siddiq waktos harita ngayakeun muludan sangkan ngahijikeun kabeh umat Islam anu berpecah belah pan ieu ge aya nu dimumunggang ka dieu nah nu ti mana deui lanjung ka dieu nya lain ngarapkeun pincuk lainnya udah teu udunan udunan teu mata tong ngarapkeun sae bisi ucan kabere tinggal bacaeun di aing teu udun tah jalma nu pinter mah jalma nu bisa maca dirina lain maca kasalahan batur terus lamun ningali maca kasalahan batur ditinggali teh batur kurang jelaskeun euceuk mata ayana Kangjeng Nabi cenah dimulutkeun ku Syekh Imam Sirri As-Siddiq beliau mengadakan ieu cenah muludan teh waktu sarita teh sangkan ngumpulkeun umat Islam nu geus berpecah belah geus bubar ta ieu ge dihijikeun deui pan beda-beda euceuk ayeuna ge aya nu tiung biru aya nu tiung emping aya nu beureum beda aya anu krem beda-beda dihijikeun nya kudu mamisa ulah
sing paeuk-euk leungeun pantai-antai tangan kacai jadi saleuwi kadarat jadi kacai sing nyetol ngaji kadarat sing nyetol sing akur jeung tiungna ai tiung sarua ai jero hatem minang kelit sing akur cenah ari bangajian babarangan saamparan sadiukan nyentek dek papak sarua urang teh ulah beda-beda kene-kene olo-olo maka tiung saragao aya nu kitu aya ayanya insyaallah di dieu mah teu nu ngaku ta ieu Kanjeng Nabi ngayakeun muludan teh mah sepu sadayana bahkan lain Kanjeng Nabi nu ngayakeun sa Imam Sirri As-Sidi waktu saita bahkan nepi ka ayeuna bedieu urang andelkeun urang cinta ka Kanjeng Nabi teh lemat mulu man ahabani kana ma itil jannah cek Kanjeng Nabi sing saja mencinta ka kami bakal babarengan jeung kami di surga Allah amin ya rabbal kungku safian lahu yaumal kiamah cek Kanjeng Nabi di mana di alam dunia bahkan urang di dieu ngagungkeun maulidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kungtu safian lahu yaumal kiamah maka eta jalma bakal dipaparinan syafaat ku Kanjeng Nabi jaga di yaumil kiamah urang teh cinta-cinta tuh cek Kanjeng Nabi kan baik apa Kanjeng Nabi lagi ngan sing hiji ciri nah Kanjeng Nabi ngamaksum umatna nitipkeun umatna panepi ka ayeuna tiap tahun Kanjeng Nabi nama tos ngantunkeun jasadna mah pan ece bisa barang dahar bener teh Kanjeng Nabi nu bungkus jasadna mah bisa ngahirupan jalma nu hirup nah kumaha kitu pan ece menang pincu menang senek tiap naon tiap muludan berkat saha panitia berkat panitia nu ngayakeun mulu dan muji ka saha bapak Kanjeng Nabi temasak Kanjeng Nabi berkat panitia ngan pedah wasilah sababiana baginda Rasul tingali pan urang cenah nepi ka ayeuna meunang senek aja leres berkat ngagungkeun saha bahkan Kanjeng Nabi nama tos teu aya aja mata urang ge sing bisa ngahirupkeun jalma anu hirup aja bere barokah mata bahasa kolot kacai jadi kadarat jadi kacai sing getol kadarat sing getol ngaji jeung salat hirup bakal barokah tapi lamun hirup hayang barokah ngaji tara salat komo nacageun hayang barokah hayang barokah hirup teh ngaji tara diguruan ku Allah hararese tatang adan Allah nepi kadinya urang mah matak pantes alhamdulillah di dia aya geng ngopi aya geng tadi masa urang ngaji cenah geng ngopi teh ngobrol PL ditambahan kuing macet ngopi ngolah pikiran ngobrolkeun perkara iman Islam ihsan jadi udah diajak ngaji mah hararel aja orang pangawasan ambung tuluh betul pan bola-bola diajak ku tetangga anakku DKM di gorowan ka ibu-ibu rehna ayeuna pangawasan ibu-ibu
sadayana di Ararantos udah datang eta euy. Leres. Naon bunia? Itu. Mata orang cenegenan tiap ka dieu eceuk mah sepuh sadayana ngagungkeun ka baginda Nabi alhamdulillah. Coba eceuk moal jauh jeung dina kitab nu tadi diaoskeun Al-Barjan. Mata punten bae cicih cenegenan syarat muludan mah aya 4. Hiji syarat muludan mah kudu aya nu maca Al-Qur'an. Nu kadua syarat muludan teh cenegenan kudu aya jelema lain. Nu katilu syarat muludan teh kudu aya nu maoskeun sejarah Kangjeng. Nu kaopatna muludan syarat muludan teh kudu aya dahareun. Aya. Alhamdulillah. Geus cupar syarat muludan hayu urang babarengan ece sing nyurup kana jantung sing nyerap kana hate ngajengjeun dina angan-angan. Mana sejarah Kangjeng Nabi dina kitab Al-Barjanji karangan Sayyid para Al-Barjanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadida ya wa tawabu yasibuna wa yaqsuba wa yusata wa yasiru fi khidmati ahlihi bi sirati gitu ya lah itu masih panjang tuh no? Resep lu panjang? Tama sepuh sadayana mana atuh da urang teh Kangjeng Nabi teh diutus ka alam dunya teh pikeun nyampurnakeun alaq ceuk wadi. Eta Kangjeng Nabi diutus ka alam dunya bahkan cenah ngajadikeun uswah anu hasanah pikeun umatna. Aya nu nyampurnakeun akhlak mata nu pertama ku urang diudag-udagkeun urang teh akhlak heula. Memeh al-azab fawqal ilmi. Akhlak teh leuwih utama tinimbang mana tuh akhlak urang cek bahasa Sunda cekolot baheula sing deudeuh kanu geuleuh sing asih kanu iji tutulung kanu but tatalang kanu su nganteur kanu poe ngajait kanu titeu paeyeuk-eyeuk leungeun paantai-antai tah cekolot eta ceuk. Hah? Pabeulin atuh kece beda deui kece urusanna eta mah. Ujung teh pantai-antai sampean. Bagian eueuh jeung salaki eueuh eta mah. Mana tuh mah sepuh sadayana? Tuh si wadah moal dipikeun eta. Ada aing ngaji mati ya kita ngeuceun. Budak cicing kolot muih. Itu sanes dorong pres sanes. Mung teu cios. Oh. Aya dorong pres aja tong ka aruihnya. Ieu teh aya ieu teh saat disawer ku lebet teh TV 2 pintu. Jeung kulkas berwarna. Oh geus ka dia mau malikna ka dia. Keun bae nu ngaberesan eta mah. Da kieu cai ngaji mah aya nu musik da ditinggali nu musikna. Aing nu diacepkeun. Apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal hayai wa tawadu. Kangjeng Nabi mah sepuh
orang diutusna ka alam dunya teh pikeun nyampurnakeun lain mata kurang jeung mana mak nyampurnakeun akhlak teh dulur jeung dulur kudu tatangga jeung tatangga kudu ulah loba pase ulah silisik silih jongklok silih goreng silih omong ulah loba silih ngomongkeun cek nitip osok ngomongkeun ya ulah silih omong tak nusok ngomongkeun nitip aja ulah loba teuing ruang riung jeung nusok ngomongkeun bisi ece eueuh ece nu diomongkeun bener ulah ruang riung apa kana mah jeung nusok ngomongkeun make lamun urang mah eueuh nah urang nu diomongkeun nah maka kalau loba teuing ngagosip ceu ku jaman ayeuna loba nu maot bari ngagoler gosip maot anu tengah gosip oke ngilu nguburkeun maaf wa kana sallallahu alaihi wasallam sadida haya'i wa tawadu hiji mak sepuh sadayana Kangjeng Nabi mah ngabogaan akhlak ngagaduhan alakna teh pemalu era gaduh kai ai urang mah hiji ngerakeun dua temoga ka era tong boroning jeung Allah tong boroning jeung manusia urang mah ku Allah kitu leres ceuk ku Allah geus ka era padahal Allah teh nu mere sagalana mata pantes mah sepuh sadayana punten lamun arek udahkeun kana katauhidan urang ceuk era lamun urang sangsara padahal mah dunungan urang mah maha beunghar nyeri hate ku sangsarana jadi haten tuh kalau mau terboga duit terhati lamun terboga beas terhati nyeri kurang ngaji tauhid sakudu nah ini satu ngobrol wae ya masa kusadayana naha cenah urang ceuk osok nyeri hate lamun teu boga duit osok nyeri hate lamun beas beak osok nyeri hate lamun budak ceurik hayang digan teu boga duit satu pertanyaan yakin teu di alam dunia tempat rame yakin teu di alam dunia tempat paciweuh yakin teu di alam dunia tempat piomongeun yakin teu di alam dunia loba panas barana yakin teu dibejaan ku sasaha yakin diri urang yang di alam dunia teh tempat hareng leres yakin nah bener teh sabab teboga hiji kedua kurang tauhidkeun hate urang ece apal cabe aik nanyakeun ari cabe amis asin yakin naon lada najan aya nu ngabejaan asin anger cabe mah ek nanyakeun aya teu nyeri hate ku cabe direnos lada mending nyeri hate cabe lada aya nu nyeri hate aya sabab ya padahal yakin cabe teh naon tapi teu nyeri hate dina nalika naon leres nah da eueuh nu kapok nyamel eueuh nu nyeri hate pada cabe lada eueuh kartos cabe teh aya nu nyeri hate nah atuh yakin dunia tempat rame nyeri hate aya cabe terus nah atuh bernyap nyeri hate lamun urang nyebutkan enak cabe teh lada dunia ge nikmati
rek susah rek kungah rek boga rek teu nikmati da yakin dunya teh tempat naon kartos mah kartos geus we kartos kapan geus karti tuh ajinya da ngaji uing mah di mana geus karti geus kartos hah ke sakitu teu ka hati kudu dituluykeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nah itu cek. Ieu teh panjang keneh wios sampai ke jam 5. Wios. Oh cek wios wing ke sana. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadila ayai wa tawadu hiji kanjeng Nabi mah gaduh ka isin cek. Urang telah we kita albar janji. Hiji albar janji mah kelahiran kanjeng Nabi. Nuka dua perjuangan kanjeng Nabi. Nuka tilu sejarah kanjeng Nabi. Nuka opat akhlakul karimah kanjeng Nabi. Urang aji we akhlakna sabda Rasul diutus ka alam dunya tapi kan nyampurnakeun akhlak. Mata kurang bebenah ieu akhlak urang jeung kepada manusia. Pe dituna ka Allah Subhanahu wa taala bisi ngajadikeun cenah nah Gusti doa teh teu diijabah ya Allah. Nah ya Allah abdi teh ngadoa minang Gusti ngaji minang ya Allah salat minang tahajud lamun keur butuh minang ngadoa ka Allah teh tahajud sagala rupana dilakonan di Allah nah kurang ijabah Gusti ya bisi nu mantak ngalangan ijabahna urang ka Allah Subhanahu wa taala teh urang jeung papada manu geus eueuh jeung manusia silih omo cek Imam Ghazali saha cenah udah erek nyarek da panitia itu beda deui urusan jeung panitia lamun teu ningali ieu nama memtek nama koma dong ngan pelantaran benahara Kanjeng Nabi mama sepuh sadayana ieu urang lenyepaneun hate urang nah atuh urang teh hese ibadah nah atuh urang teh doa teh teu diijabah yeuh Kanjeng Nabi mama boga alat era jeung saha jeung Allah era jeung saha jeung manusia da urang mah jeung manusia ge geus loba fanatik jeung manusia geus silisikeun Kanjeng Nabi mah jeung kafir jeung Yahudi ge babarangan wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahu ari urang karek beda saeutik ge asial mane tara ngaji mu ngaji jeung tara ngaji padahal nu tara ngaji teh eueuh da ningali nu sok ngaji nah cenah ningali nu sok ngaji da bongan nu sok ngajina balik ngaji ngomongkeun aing mata ku tara ngaji teh lain teu hayang ngaji da bongan nu dibarengan nu sok ngaji balik ke pengajianna sok ngomongkeun bat mata ku lanjarakeun anu tara contohan nu sok ngaji bere contoh kanu tara da ieu mah mere contoh ge ngomongkeun nu tara ngaji jadi we nu tara ngaji teh ngaji ada seueur eta ge make gamis make sarif ade-ade pake abaya cenah geus balik ngabring aya dina jero ning ngabring ngomongkeun aing betul maka jelema mah kudu cina keur tengah da Kanjeng Nabi ge lulus bangus sing lempeng aja Kanjeng Nabi boga alak-alak di manusia alak di Allah gaduh mana hayai era urang geus boga naon daek sombong ngareupkeun manusia ceuk tadi ngandalkeun salat ye era ngandalkeun ngaji nu minang ti Senin nepi ka Senin deui tapung deui Senin panggih deui jeung pengajian rek ngandalkeun eta sementara balik ngaji ngomongkeun batur ye leres nah itu can aya ijabah Gusti nah saya telah ke ibadah Allah Subhanahu wa taala nah jeung dulur terakur balik deui ieu hate loba sik-sik meuli pelampayah bareng pucus
Iya hati Allah masih pendidikan ya ini dan kini ngasun nami make baju kepada manusia. Ningali tiba terma itu together. Non together. Together. Naon tuh karang gede bener. Ningali batur mah katempo jeung kadeuleu, tapi ningali dinu karang sorangan mah teu katempo-tempo acan. Betul aja. Betul. Kartos. Ini sok turut mundur. Enggak sih bukunya Bu. Kali tadi itu. Alhamdulillah. Urang diajar cenah gina nalumpik kana diri jelek sikana tinggal kena rasa ngaraksa kena diajar rumah sakurang mah lamokot kudosa nista kudo raka sabab mana mas sembuh sadayana Rasul dimasuk ku Allah subhanahu wa ta'ala calon surga na Allah bahkan tadi disebutkan di kitab Al-Barjanji Hafizul ilah karyawan gitu sing kompak gitu iya nu ada sarua mah kieu wanci burit suryatan hujan letik ya cek aing ya Allah make dia tumari mama meureun kuring jeung anjeun saya nah ieu di tangan dobiok nieu ngagareol Hafizul ilahu karomatan limuhammadin abaul amjad tasawna ismi taraku min adami wa ila nu ngariksa na Kangjeng Nabi teh Allah subhanahu wa ta'ala urang mancana naon karek bisa sholat tahajud getol puasa getol ibadah geus ngarasa diri pangbogana diri cek si cepot mah diri geus umaku jeung umaing di alam dunia bahkan urang mah eueuh naon betul naon atuh ieu mari weuh duaan tah ieu ceuk jadi datang setan allati yuwaswisu fi sudurin nas mah sagala rupa hiji kanu panon kuat panon mah ustaz da seserian dua setan teh datang kanu bujur kurang haji mah nu katilu datanglah setan da bujur ngakuateun lumpat kana tuul ece punten nya da kieu mamang geus sholat papan ku haji cici punten aya dina rotinan kieu masuk tempok ke hiji-hijina keur diuk karari mangkena teh kieu ku haji ngesan bubar ngadonga geus dibaragi pincuk naik baralik tak kieu saya dieu nangtung nanti
urang Sunda mah kudu dicontohkeun. Lamun kan teu dicontohkeun bisi kabogoh teh nyawa kasamaran rasa. Disebutkeun we surga teh bakal nikmat. Nanyakeun ka ece, nu ngomong nanggeus ka surga. Eta moal karasa dan can ka mana? Eta urang omongkeun mah keur di dunya ngan pisur. Leres. Da Allah mah kholaqo nyiptakeun. Dan nu nyieun surga mah nu ja'ala ngajadikeun surga jeung neraka na masa? Urang. Allah nyiapkeun wadah neraka jeung surgana, urang nu ngesianana ja'ala ngajadikeun di surgaeun ngajadikeun di neraka. Moal ngomongkeun surga jeung neraka dawing lagi can ka ditu. Rek ngomongkeun teh ayeuna nganjang pisur leres mah wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i. Rasul mah era kusaha ku Allah, era ku manusia, era ku Allah. Ai urang geus eueuh ka era ku Allah digarowan hararese datang subuh di ditu pandi urang mah gua haji adana ge panjang ai di ditu mah as-salatu khairum minan naum panjang salat panjang naumna dinu eta bahasa panjang salat mata di tanah suci mah datang adan full imit langsung naon dan panjang na ge naonna di urang as-salatu khairum minan naum panjang naonna mata loba keneh nu naon tinimbang leres mah teu kata mah deui di urang mah ada teh artina budak ayola tuwairum minan nanananahaum lain minan nanahaum lain teh kalah minan nanahaum agus bagulit jemput da budak ngalapan mantap maafkeun budak-budak urang sing soleh tur soleha hayang soleh jeung soleha anterkeun ka pangaosan leres anterkeun ka pangaos kadituna ka tukang adan tukang tadarus da tadi oge cek Pak Haji ieu neangan calon lurah loba calon RT calon RW calon presiden pabalatak paboro-boro tapi calon imam jeung khotib mah hese udah kurang anterkeun sing soleh tur soleha dari tuna anterkeun ka pasantren ambung ustaz pasantren mah bodoh heueuh ku Haji pasantren mah bae santrina buduk ustadna ge ngilu bunga bunga lain buduk nya bunga dawing dan teu buduk nu buduk mah bau cenah bau cenah matak santrina bau bisa dage ngilu barokah akan baik mah uing kan barokah hoyong barokah matak urang mudah-mudahan boga santri boga ngaji boga budak soleh tur soleha hirup bakal sing bener barokahna sing tarik kuah cadel gitu kenu cadel baokah kayak gitu mah teruskeun udah acan
Kanjeng Nabi mah izin sebuah Allah izin ku manusia na izin ay urang mah ku Allah ge Allah ka era di goroan ala rese datang ada subuh hese datang lohor hese asar hese datang asar kata di lohor Allah alhamdulillah ngeslon sholatnya datang asar itu Allahu Akbar kumaha bahasana teh asa karek pieu salat lohor teh geus asar deui geus pokok salat lohor ge 5 menit deui keadaan asar leres bu gitu urang mah geus eueuh ka era aing ngadoa we ka Allah tiap salat warjukni ayo warjukni ayo ngagesek ATM ayo udah sadon tuh nggak waktu ngagesek ATM ayo udah nacakur tuna lah sadon naka alo kurang mental mata sahur bulu cici mah bagi gede bagi kolotnya cina ibadah teh bagi setengah-setengah nya bodinya salat subuh setengah sholat lohor setengah, sholat asar setengah, sholat maghrib, tah mulai parah sholat isya mah setengah sadar setengah edan. Jawab geus pabelit jeung si eta si Akila, jeung si Patah, lalajo si Mohan. Datang lalajo berangkat teh amun ti bumi ge teh rorompok berangkat tos magrib beujeu tara lalajo nu sok lalajo mah si Maihani Bani Sweety Maihani Bani Sweety forever and ever abadan abadan beliau yang sering menonton TV kuring mah ngabarengan ngumpul alhamdulillah tah ieu mah contohna naha cenah hese ibadah ya Allah nah hese ijabah ya Allah bisi cukang lantaran kurang jeung manu mata kurang jeung manusia ge sing peuyeut-peuyeut leungeun paantai-antai tangan lain sampean tuh paantai-antai tangan sing silih tulu cek bahasa korok masing leles cecer lihat tali nandung kandungan layar Aisyah juga kanu geuleuh asih kanu hiji tutulung kanu butuh tatalang kanu susah ngajar kanu poengkeun ngajieun kanu keleutik telu cekok ngampeda urang mama ngabasakeun jeung dulur teh cenah ge nampining hararese nepi ka kiwari ge hayang akur jeung dulur teh hese akur dulur jeung dulur teh akur tatangga jeung tatangga tarapatanya hiji dulur jeung dulur teh akur gara-gara nu itu menang warisan loba urang sareuti gara-gara nepi ka kiwari pan dilanceuk teu wawuh betul tatangga jeung tatangga tarapatanya gara-gara nu itu menang BLT ieu teu aya saha nu dicarekan cek aing ge pasti KRT jeung KLW lupa teh kapan Ciocem sana jero KRT mah RT siapa dulu sia we nu meunang teh boga gawe boga tanah boga sawah boga motor boga mobil dibere BLT jeung beas raskin ari aing teu goblok nanaon teu dibere aya nu kitu aya ya mata doakeun ceuk pamimpin-pamimpin urang sing amanah sing loba duit sabab geus sieun ceuk ieu zaman cek Eyang Sarif Hidayatullah Sesunan Gunung Jati zaman bakal diberi musibah tutuluyan ku Allah Subhanahu wa taala di mana di alam dunya diberi pamimpin anu khianat RT khianat RW khianat
dibere bantuan dituna ditilap dibikeun teh hiji ciri cek yang Sarip Hidayatullah di alam dunia digempur musibah nu teu reun-reun leres matak sieun para pamimpin pan urang mah geus disimbolkeun Bu Haji naon simbolna Ustad simbolna tingali waduk Karawang Purwakarta waduk Jati Gede waduk Jati Luhur waduk Cirata waduk Jati waduk Jati Luhur waduk Cirata waduk Jati ieu simbol waduk Jati Luhur waduk Cirata waduk Jati Gede anu di luhur rata-rata nyokot apa gede-gede saya setuju aing mah sia dahar ka RW aja sing karunya ka RW teh lagi mah di ditu di dieu mantep di dieu mah balagun karunya aja karunya teh ka RW karunya teh oh sing karunya bagian bantuan sok diamekan bagian anu saminggu sakali ngararium di mah RW aya di dieu saminggu sakali gini aya gananya janji nasabah oh panuk itu mah kelimaan itu di ACC nah usah apa ada ngaliwat harpun bangun itu aja ngadoakeun mudah-mudahan we nu barokah hutang sing kabalan amin oh mana Waalaikumsalam ayah periok doakeun sing sehat amin da kitu tuluy keun nah itu geus malik na ka dieu ulang aing mah ngilu buah ke geus wing balik ke ceuk balik ada karuih mah ya moal ya kurang calik lagi yang ngenahin aja jika dia mana tuh mau orang itu manusia mata kena aku bahasa Kanjeng Nabi kun kal yadain wala takun kal udunain hirup mah kudu siga leungeun ulah siga ceulik naon cenah hirup mah kudu siga ulah siga leres mana leungeun mah silih asah jeung asuh tara silih gorengkeun tara silih cakar Kesukaan orang dia masih dicakar itu leuna. Cek Kanjeng Nabi kun kal yadain wala takun kal kudunain. Hirup mah kudu siga ulah siga ceuli leungeun mah tara pasea. Tara sisirikan. Nu ieu dipake naon? Ome. Pake bau. Nu ieu pake naon? Tua ngeunah nya ceuk. Suka nu ieu naon sirik lah katu siapa meninggal di balik nu ngeunaan we humpul ari aing pake bau cek nu cakara terus siga urang manusia ningali tatangga meuli termos panas hah termos terus menjadi pertanyaan saya menyebut is ayo dia nyebut naon termos ayo menyebut is itu naha asa teh ngarti dan kuring teh dia teh nyebut termos si Ejo termos mah panas terus sampe nyebut kayak gitu mana saudara sisirikan leungeun banyak tara sisi leres tara sisirikan panangan mah sing naon silih asih silih asa silih asuh asih diri ku pangarti asa raga ku pangabisa asuh ruh ku pangawurus silih ajenan ku kaiman silih agean ku kasempetanan sia leungeun kulantaran cenah ge anu kenca dipake wae bau dan nu katuhu nu bageurna di bawah wepat ku katuhu kenca teh jeung ku katuhu teh naon
dibawa ke dia ke pasar Tanjung Sari neangan toko arloji dipangmilikeun arloji bener cek dipangbalikeun pangmakean ke leungeun anu dipake bauna teh dipangmakean ke jam tangan ade pan kaset leungeun kenca sisiri kanu katu henteu cek sia mah pangbalikeun jamari aing henteu sisiri kan teh dina pada silih asih silih asa heukeun bae teh kudu ditingali yang pirikit wing nemo gonjang nih kental nanti cenah aja tara sisi kan ece leungeun mah ulah siga ceuli matak cek anjeun Nabi kun kalyadain wala takun kalutunen hirup mah kudu siga leungeun ulah siga ceuli leungeun mah silih asih silih asa silih asuna ceuk matak lamun urang ramo eueuh hiji punten coba leungeun diceklan pageuh teu moal di ieu dicepengan pageuh teu pageuh kene ngan ngewa ningalina jari jipen bener teh ceuk mana kudu babarengan si asi si asa si asu kase jadi salu kada jadi salu kase sing ngetong ngaji kada sing ngetong salat urang contohkeun ieu cai ieu susu nu diceklan ku 5 ramo kunaon ku 2 ramo dina ramo aya sabaraha hiji aya 5 dina hiji leungeun punten mah contohkeun mana bisa kacakel contohkeun ieu naon ieu jempol ieu telunjuk ieu curug jempol urang ibaratkeun ja pamarentah curug urang ibaratkeun cenah nu beunghar ieu pengajian bisa terjadi ku ayana RT RW jeung aya nu beunghar bisa jadi pengajian bisa nagara dicekel ku dua ge bisa ngan ngewa bener ai masyarakat ka mana terus bisa kedua ngan ngewa kade salah ngomong ngewa sok atuh tambahan cenah Amerika tinggal hade kumaha urang papai cenah hiji naon ieu jempol ieu datang dari tengah dicekelan rada leuheung cenah nya rada leuh ieu nu beunghar ieu pemerintah ieu naon nu beunghar tah ieu ulama naon bat ulama cicingna di tengah Kang Ustad Kang ajengan Kang Kiai ulama sing sinagar tengah ulah monteng kanu koneng ulah cuat kanu hideung kena-kena itu mah sangsara maot tara didatangan ari mah beunghar teh aya ampopan kudu naon sinagar ulah monteng kanu koneng ulah cuat kanu hideung babarangan kacai jadi saluwi kada jadi saloga kacai sing ngetol ngaji kada sing ngetol salat ulah pedah cenah denan beunghar ku beungarna resep ku beungarna ngewa ku sangsarana resep ku benerna ngewa ku salahna lain tapi sing isi nager resep sabab posisi lagi cicing di mana datang deui naon jari manis nah berarti si jungut jari manis itu jari manis mah pemudi mata pemuda-pemudi mah ginding pagaweana teh pemuda-pemudi mah hayang gaya cik ari eceuk mas dituna ka di mana cik aing ge ditemongkeun deui disimpan lamun urang make emas disimpan di mana dina jari beres tara dina jempol tara disimpan dina jari manis mata jari manis mah ginding hirupna teh hayang gaya siga para pemuda para pemudi mata dorong para pemuda pemudi teh ulah diapi lain tuh sabab utuna teh hayang ginding ngumpul nah abad ginding hayang gaya diajak ku indungna cenah genan ku ninina ngaramet man kumaha bahasana lamun awewe nyi hayu urang ngaramet nya kumaha pokna marera
pemuda-pemudi di zaman sekarang wajahnya wajah Australia, sukuna suku Afrika. Gara ini matak sanu ngadorong nu tilu hiji pemerintah tuan nu beungar kita tilu na ulama dorong pemuda teh ulah diapilainkeun. Salah kurang jahit, goreng kurang rawuh, bener kurang tingkatkan kebenaran. Dorong para pemuda-pemudi sabab Kangjeng Nabi subhanul yaum rizalul pemuda-pemudi di masa sekarang telah pemimpin di hari yang akan datang. Ningali nu sok mabok, ningali nu anu cicing di jalan ulah diapilain ke dipanatikan. Ya siapa tukang mabok, siapa tara salat. Tahu kurang ajak sangkan bisa salat, bisa lamun teu kurang arek usaha. Leres keur masalah digorengkeun kasalahanana atuh beuki ulah nyewa pedah ku salahna, nu salah bakal beranjak kana bener, nu bener sok disoledat kana salah. Betul. Tak jeung papada manusia sing akur naon deui cenah cing. Diceklan deui ku 5 ramo. Lah cingir ece. Nah cingir mah leutik. Cingir lirik ibaratkeun wong cilik. Naon cenah? Wong cilik mah jalma leutik jalma sangsara sok diapilainkeun. Sok dihinakeun tara dipake, ngarek nanya ka ece, lamun ieu cingir tara kapake, rek make ali dangewa deui cingir mah. Leres mah. Tara dipake ieu cingir nganitip ka ece rek nanyakeun, lamun ece boga hayam apal nogan jeung teu dicolok kunaon? Dicolok kunaon? Butuh kacingir. Benar. Berarti ulah diapilainkeun, jangan pernah menghinakan menganggap orang kecil itu kecil. Hiji waktu bakal naon? Betul. Urang hiji pamikir. Kalau sangsara sok diapilainkeun, tembong butuh suara di deukeutan sangsara tuh. Leus, imahna disada geuningan sangsara. Pantona ge disada. Kia pantona dari sana ada sangsara kan? Malarat pantona teh. Bisa dah. Beda jeung buka duit. Buka duit mah pantona teh dua. Gablok. Jangan pernah menghinakan. Mata dicekel kelima di mana pabarangan kacai jadi salwi kada di saloga kacai sing atau ngaji kada sing atau salat, insyaallah bakal barokah. Terus mata kiru kudu siga ulah siga ceuli mah najan deukeut tara panggih. Aya eje eta sajen ka ceuli sok patepung. Ceuli kenca jeung ceuli katuhung pertemuan. Ayah, ayam pagi celik keca kakak tuh udah guring. Siga ece na tangga, nah tangga jeung dulur terakur. Imah iya jeung imah itu, padahal warung teh di ditu, jeung pasar teh dang guling ka ditu. Rambung panggih jeung si eta. Tah siga naon? Betul. Setuju. Mata kirupa siga naon? Ulah siga. Bisa Ustad aku naon ku ngaca. Bener. Nah Ustad si moal ngaca. Ngaca tuh diri urang ulah ngaca wae batur. Tingali diri urang ulah tingali batur. Kaca tingali tadi kaca teh eunteungan ieu beungeut teh, tah dina beungeut teh dina panon teh cileuhan, ulah ningali cileuh batur. Tadi disebutkeun together. Karang batur tinggal tuh karang gede bener. Karang sorangan mana fungsina tuh dengan diri baca ceuli baca panon baca irung baca bibir baca awak kurang sing naon sing bisa ngaca baca untuk baca kartos ieu susah dan selawat itu kegarunya ieu jenuhun ieu latihan itu Bu Haji, aya nu nyawer teh? Itu nya. Mudah-mudahan ibu-ibu nyawer kayak Bu Haji.
Assalamu alaikum ya Rabbi